Bung Paji. Bung Paji. Eling. Mana si Fikri ku aing teh angkaina keneh. Pada hari Minggu kutuk. Ada dede manis. Kau si Asep di Korea manis teh asin urang. Hai, kenapa sih pada takut ih? Tadi sore sah sih Ki. Bibi mana yang beren Pep? Anjing piraku. Bibi aing sudina najis anjing ih. Bibi saya. Ya mau terang aku buka bibi gitu. Masuk aing keun wae anjing Sieun aing buka bibi nu kos kituna ke. Sahanya. Udah gak sakarak ningali euy. Itu mah kembang desa anu bika di keluarga teh. Anjing, pira aku kembang desa. Bangke desa beureun anjing. Anjir hoream tinggal Bangke desa. Terus kitu bangun mah. Gus, enak mah mending urang jajan ulah. Jajan boga duit di mana ai maneh? Boga urang. Kalem Heuting. loba duit mah urang si bunda gajena gagal poe teh. Gawe di mana eta Ki si bunda gajian unggal poe? Teuing euy, tapi asan teh nya tunggal penting teh pakai nama asa sari wae teh. Nya. Heeh. Manya latihan kosidahnya. Tapi aneh nama gitu. Ai mangkat pakai nasarinya. Ai balik seksi anjing. Aduh, kade jadi tukang pijat plus. Manya teh asa teu mungkin euy. Eta teh carana Ki, cara bunda maneh meureun supaya ngecoh maneh lah. Jeung tetangga maneh supaya tong curigaeun ka maneh. Bae lah, emang nu penting urang duit loba enak mah. Kita jajan. Hayu gaskeun wah, ayu. Ayu banget teh. Jajanan mah. Ayo ya. Heeh. Tapi kedeng. Naon deui? Syaratna heula. Syaratna naon Ki? Ritual dulu, nan. Satuinan. Samang sekarang di wae Ki ayang nyejanan bung. Hayang. Esok. Geus maneh we. Ye, geus can paham urang mah. Paham sih. Hayang jajan bung. Hayang. Euy buru. Buru maneh buru. Hayang jajan bung. Ih, si teh mah teh. Hayu we raka jajan ieu teh. Isinan ritualenan. Kemana wir yang biasa kayak yang kemarin gitu loh main-main poho deui. Mana bareng nya barengnya. Bareng. Itu tapi di itu udah ada lega. Jadi itu. Ayo we urang mengilu. Nah, iya tempat halus ya. Belok sih Asep mah. Karek ritual naon Ki? Wah, geus saya turutkeun prakteknya nan, contohkeun. Itu cenah ban. Aja ngalikeun nya. Sok. Pertama-tama yang paling pertama dan tidak lama-lama. Tarik napas 1 kali. Tahan kieu, tahan. Buang. Belum. Tarik napas. Tahan. Buang. 3 kali kitu nya. Gedeana tuh ban kudu dempet. Pas ieu na geus tapas 3 kali langsung tarik napas. Manan masih dibeut-pereumkeun keneh. Tahan. Buang. Bentak di ketilu. Hut. Set. Wir yang. Dol pak. Gitu. Wir yang. Dol pak. Dipak ding. Kencar ke. Oke. Sok sorangan di santu. Sok urang teh Apa tuh? Apa ibu tuh? Sok enak mah geus. Sok contohan. Nah orang diuk contohan praktekeun. Urang teu apa? Apal? Buru sok poin prak ieu di papagahan. Sok. Tarik napas. Tarik. Tahan. Buang. Anjay. Lagi. Tarik napas. Tahan. Buang. Anjay mantap. Kayak lagi. Tarik napas. Tahan.
Wah, Ya, pantas gimana jadi guru. Langsung ya, hal yang paling utamanya teh ya, tarik napas ya tukang nantung jadi bisa kasih gol badi ya. Tarik napas. Kan Luna masih kaki yuk. Buang. Manon dibuka. Kangen melebar. Mulai. wir ya. Gitu dia. Wir ya. Wir Ya, mantap terus, Dur, Pak. Dul. Teu apa urang. Tuh ikut tadi. Bener sendiri jenan. Sok. Heeh. Kurang nyanyian ke siaga kita nanya. Heeh. Mana yang nyanyi naon? Bareng kita. 1, 2, 3. Wir ya. Wir. Ya, mereka milu nyanyi. Dor pa. Terus Wir ya. Urang ditinggalkeun. Woi. Aing mah can menang penghasilan ti isuk lebih kajedur peuting kieu 1000 acan. Dieu bro, moga semok teu? Naon Aisyah semok? Anjing katro. Arisa jadi preman dusun-dusun teuing atuh. Bro ya, kudu ana mah geus 2020 piraku dusun. Semok tak apal. Pan sege apal aing mah cicing hirup di lembur, nang boro-boro semok, smoking ge teh nyaho aing mah. Arisa semok teh rokok. Anjing haraseum kieu da kumaha atuh ieu teh. Seru aja. Teu boga, Bro. Teu boga. Anjing aya cai hungkul piraku da teu nginum. Lain heula aing. Anjing teu nginum rokokan masa kumaha gitu nya. Mohon. Ngadarek deh gitu aing. Anjing keparahan kieu. Aduh, ampun. Kumaha ieu bos ngadat ieu mah? Hah? Anjing heula atuh saten teh. Yo, saya jadi preman teh karena naon? Karena siapan? Naon karena aing. Lain. Akan beda urang mah kamari karek amprok 3 bulan teh jeung maneh. Preman teh aneh teh ditato maneh mah. Ayo cai naon bro? Entong, siapa bisi lieu. Tuh aing teh parwa ya, Pan. Entong. Sama. Siapa? Asaan padahal. Entong. Tebut dari tato mana preman teh? Tato atuh aing anyar kayak ada pisan seteh. Mana ya? Lu kemarin ngomong ke orang teh? Udah Siap. ningali coba ningali heula urang. Siap, siap. Sok kumaha? Anjing aing ditato. Iya toh. Tuh blon. Ari ieu tato naon sih? Ujang, PHP putus, kadal berak ujang kadal. Aing sebenarnya kamar teh geus putus cinta. Bro, sadis aing. Preman ge bisa galau Teu ngarti aing mah. Beli 3 kerat kurang keneh wae. Anjing tong atuh bro nu kitu mah tingali urang pake peci, pake sarung, taat ke agama preman ge bro. Tong poho salatna bro. Sook urang ya. Tah, Ieu naon. tulang melambangkan ketulangan. Akan saya pugu hirup mah kudu kutulang. Aing mah bingung. Sakieu hungkul? Heeh. Mana dak 2 juta sakieu? 12 juta. Anjing Kita sok jangan saja boleh. dengekeun aing nya. Teu duit sakitu teh sumbangkeun ka masjid. Salah wae. Preman urang malak tapi taat ke agama, Bro. Aduh astagfirullahaladzim, geus mending istighfar wae anu. Heeh. Maneh ge istighfar goblok. Ari urang mah yo jadi preman kieu teh urang mah sasar lampah ku babaturan euy. Heeh. Babaturan urang garalak kabeh euy. Era aing bener. Ih asli babaturan urang keur cicing ke tongkrongan kieu we euy. Baheula mah tingalikeun atuh yo kieu urang teh nya. Ngarok kok kitu. Urang kabawakeun euy. Urang ge kabawakeun. Kamari tatangga hayamna beak sih teh. Beak. Anjing. Nyalakeun ka urang. Padahal mah urang nu malingna teh. Pakai semook. Pakai somook atuh tetep. Astagfirullahaladzim. Maling hayamna somook. Anjing kumaha si bos ngadat sia. Ayeuna rek datang si bos apa? Teu kedeung deui coba. Can menang penghasilan. Aing Mangsa gitu. Urang ilikan ku aing urang ilikan. Mata aing mata batin pen sok gilikan wae. Heeh. Kumaha? Cak aing teh. Sok kumaha? Aya nu liwat. Aya. Mana bos datang. Heeh, mana? Heuh encan ke. Aya bos. Siapa enggak bohong Oke, aya bos tuh. Kahidang coba. Bingung. Aduh, atuh euy aing. Basir keneh teh tato teh anjing. Ieu entong dilak. Kumaha si bos euy? Carana mah tong adat. Gampang lah. Aya urang mah bisa terawang wae aya nu liwat. Aya. Soalnya sebuting kieu si bos kedeung di. Kayak si bos datang kieu da. Woi, mana gitu. Teu boga etika pisan tah bos teh aing teh. Woi, mana cai teh. Koprak tah eta bos cai teh semook. Kita suka somook kayak sia. Kita mau teh bunga pisan atuh. Bingung, Bro. Bunga. Geus lah, geus tengah lah sugan we kedeung di aya ka dieu lah. Aing mah bunga. Heuh, sugan ka dieu aya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mal hurung itu teh. Naon sih ieu gitu enggak teh.
Oh, segala ieu na ieu mah si Munan ka mana deun setengah momen ieu kok aing da. Ini mah kudu diganti kok aing da. Naon sih teh? Mang, pernaon, Mang? Preman jadah. Iya, Anjing teh. iya mang urang keur ngomekeun ieu mang turun-urung kumaha sih nya? Mungkin bangun di ngukar bangun we. Goblok. Ma aing we, anjing. Oh, rajet beureun baterai aing. Jor-jor teh geus korek patut sia teh. Ah, sia mah. Aing Nah, menang. kudu aing ya. Demi Allah mang teu boga rokok urang tuh. Boga saboga. Iya. Anjing, kira aku aing dibere Geus sepa. awe ya daripada teu ngarokok daripada hasil geus eta cokot geus. Aing kerenang goblok anak buah aing lo anjing. Di mana anak buah sia? Tuh, di pos kabeh anjing. Teu sieun aing mah kolak buah sia mah. Tato nageunal tato bebek kungkul. Ton, setenya. Iya mang ya. Aing teh rek nanyakeun nya. Nah. Adik aing eueuh teu balik-balik nepi jam baraha ayeuna. Sadi sia. Si Munan. Anu hideung-hideung lain leutik. Heeh, lamun ningali mah pang sita balik itu cek urang. Paehan we tuh. Teh hidangnya ah aing kitu-kitu ge entong. Barina adinya sarakeun doang goblok. Heeh, lebah nama emang lagi emang nyusahkeun budak eta teh. Motor beak 10, domba beak 7, ku si eta hungkul. Eta dombana anakan teu? Nya anakan, nganu jaluan anina teh. Wah, aing curiga. Ieu ku lanjutna ku adina ya. Hah? Bisa wae. Lah. Penting ngobrol jeung sia mah. Barina mere udut sesa. Anu sia preman pira aku teu boga rokok. Anak buah aing neng kontrol anak buah aing neng meta jata anjing. Geus ge lamun teu penting. lamun angkot ade aing sita baliknya. Mereka podalan. Goblok teh. Udut, berek urut. Jelema teh kurang hidang. Anak buah aing menang pemasukan teu nya. Mun teu sampe menang ku aing. Sia. Kumaha ieu teh euy? Alah sia. Bos datang. Alah heueuh. Wah, Bukan yang aing boga anjuran. udah make mau kureun teh ah. Pokoknya ya. Ayo nya. Was. Kajong. Ma, apa sih namanya? Tuhan bos. Aisyah ti isuk mulukna naonan ya. Bos diisuk teh udah ka dieu udah ngalewat, urang geus siap-siap. Isuk teh kami can ngarokok. Ayeuna geus jam baraha. Apa dah bos kumaha piraku? Sia. Ngawat piraku bos disikat entong atuh. Walaupun bos. Aisyah ieu naon tato teh? Tato bos, anyar kene Naon? bahasa kene bos cabak. Aduh, ieu tato ujang. Pokena beulah. Pura bos. Kadal, kumaha kadal? Anu bisa melatar teh nya. Aduh, kacau. Tapi jiwa mah lain jiwa kadal bos. Ari ieu naon coba? Rompang bos. Aduh, cai teh. Weh tombak rompang. Heeh, ceuk tombak rompang jadi. Kacau anak buah aing kabeh ya. Aisyah preman, pakai Bos. topeng, Ya, pakai sarung. Ari saya mah bos melambangkeun kieu bos. Kela. Aisyah naik ngaji, apa naik malah? Kieu bos. Jadi premannya malak-malak nu penting mah ulah poho kali mah waktuna salatna bos. Heuh teu. Aing Preman nanya ke sia. mah gitu bos. Ti isuk sia salat tuh. Alhamdulillah bos karena salat mah bos. Rokok. Eueuh, kan teu beunah. Aing naik malah. Aing. Aduh. Alhamdulillah Ilus mah ieu. Ilus tato. Hujan. Aduh, hujan kadal coba. Heeh bos, ampura pisan ieu. Aisyah kumaha rek lu cireumah teh kos kieu bangun. Kieu bos karunyana mah kamari teh dia di jalan teh kieu we ya bos ye. Kieu Naonan eta? macet teh cenah ngiring damel cenah. Erakeun atuh geus saya bawa di jingjing we. Urang teh bos. Jika anak kucing gitu ngajing. Heeh. Karunya bos. Karunya bos. Anyar itu kamar teh bos. Bos. Tapi bos, Apaan aing ka dieu teh minta jatah nah sia nu marentah ka. Oh, bos. aduh bos sugan gitu bos aya gitu sa batang-batang mah bos. Nyaon teh? Aing tadi amprok. Heeh.
Aing nyamperkeun amang-amang lanceuk nasi munan ngomong mah. Oh, eta nu dinyana di mana? Nu rada jangkung-jangkung bodas leutik pendek. Heeh. Tah heueuh apa urang eta Bos? Aing nyaho bu. Heeh. Aing dibere udut sesa coba. Anjing teu ngeunah. Sampurkeun. 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 Geus keun bae. Hancak Bos lah. Keun bae. Cuman Barina. Ye. Bakat ku kitu ge teh gablek pamajikan meureun. Kuat pisan. Hirup ngan duaan jeung adina. Tapi aing mah teu ngarti eta domba 7. Heeh. Eueuh lalakina. Nah jadi S10 tah. Tah eta tanda tanya na. Aing tanda tanyana eta. Nah, Heeh. itu sia. Heeh. Aku domba 7 jadi Bos. 1. Teu ngarti urang. Kela. Ayo tato naon? Eta tuh Andre. Heuh eta tuh. Aing ngaledek mah teh tato korompo. Siapa nyaho? Nah eta tuh. Tato aing, tato bebek. Ngancan jadi euy. Aing nek ka dieu teh nek nganggeuskeun tato, main hajatan. Aneh nama yuk. Keras gede tato bebek. Sama nu bilang tiga toko aya anu. Ayaan, biar aku mulai dungkul si gandok kucing. Ari sia teh nyaho yo. Eta. Pajar gente naga cenah. Iya teh naga ke mung jadi teh ka dieu. Bebek. Naga nyalama. Oh kieu. Ieu kan jakal itu masih endogan kene. Untung Kudu dikeraman heula, menang 2 bulan mah Benar, benar. Oh kieu. Naon ieu? Regean. Aing cai teh bahoding. Udah. Ai urang tim patah hati kumaha, Bos? Halusinasi biasa. Areman teu mabok teu aneh, Gos. Teu Hai ngawur. Emang orang mabok naon? Biasa tadi mana cai? Wah, beak kan tadi beak teh ya, Bos. Rokok beak, Ai, siap. mabok beak, cai teh. Bos mana bos? Cenah. Cai teh beakeun. Ayo daripada Bos intinya, ana dari berenya. Ari silai kumaha. Aing gablek anak puasa 22. Aing ngaran diandelkeun teu bari diarandel. Maaf, atuh da kumaha. Kumaha? Bos, Mana? mah sa bos euy ngalewat euy. Nah, Tuh, ayo nya. enggak sih. urang sikat aja. Sikat. Sikat. Aing semok ya aing. Salam, Semok, kalau semok. orang meuli semok. Enggak sih, sabar. Kira aku teu ngilu. Ku aing di dalajoanan di dieu. Aing kayak aing ieu. anak buah. Jauh kene. Jauh kene. Enggak sabar Ayo. Aing mah. Nah, siap aing. Ayo, Disaki eta ge. nya urang sieun ki. Mana? Naon, aya mana naon? Jatah anjing sia. Ngarokok Ayo. Kedeng. Ya. Iya ka ditu, nepi ka ditu jalan. Jasa. Nu bos aing. Nah, nu bos. Bos aing. Nah, mun sia hayang aman ka dieu kudu mayar. Ieu kalau ada mah ieu jalan Allah, punten nya ieu mang. Pokona geus henteu jalan Allah. Tapi dah boy. nya. Mah jalan. Jalan Allah bener. Ai semak gelo. Oh, palak mana sia ku aing. Mak, ya mana? Aing boga duit ku aing. Rek pae rek hirup sia sok. Sok. Aing rek hirup. Sok. Can aing ulah ke pae tuang lu can kawin. Enggak sok dipisahkeun. Ah, mana buru sok. Mana kira? Bayar. Nu sia Ayo sia hayang hirup. Kira ku anu di palangna. Sia anjing nyuput goblok. Ka dieu di dieu. Ayo. Lamun sia hayang hirup, sia kudu mayar. Lamun embung hirup, sia Sok, ceklan mayar. Bayar. Aing siapa aing. Ceklan aing. Cicing, udah detik cicing kamu. Cicing. Aduh, ini kerja. Ya boga Nah, cokot. Mana dia yang cai duit. Jajan nih. Cicing, sok. Pak. Cicing. Cokot. Pulang. Aisyah kemarin tunggu di buangan. Pulang. Ayah. Anggus setua. Cicing, cicing. Pulangan. Jajan. Pulangan. Pulangan. Lah ieu mah lain warung teu di pulangan geus cicing. Urang aya jajan. Urang jajan kumaha menta. Saya balik. Tol anjing. Kumaha yang jajan urang jajan deui di anjing. Urang tadi kan si bunda kan itu atuh. Si bunda jajan balik tuh ieu mah. Aing sih balik deui lah. Kedeu jajan lagi lah. Aing mah.
Kan jangan aja duit sebagai teman. Minta duit cang si bunda. Coba kan. Itu gara-gara ritual mana sih Pik Acan itu saya petecar ampuhnya. Sok. Anan gue kemarin ge orang buah gagal gitu. tanya sok bohong wae teh mana mah Semua. Guru deui. Nah, sok si Baira coba kita. Bunda enak karek tuh. Jembar aja sih. Iya jam tuh. Sama umur 11. Enak kayak balik penting lu, tempatan. Malam-malam yang sepi ya. Semoga aja aku ketemu sama Dede Gemes yang kemarin. Belum sok. Nyawas ya. Akhirnya Dede manis. Hai Dede manis. Kenapa pada kalau gitu Dede manis? Kenapa? Fikri manis. Kenapa Dede manis ini dong ngobrol Dede? Kenalan dong, kenalan. mana gula Kenalan dulu dong. mana gula aku mah udah kalau ini luar di bejong Kamu siapa? oleh apa nih aku iki Aku Cindy ya. oleh apa nih Kamu dong kamu. Kamu. itu Ini yang gemes nih. Ayo dong. Onan Ya. Ini siapa? apa udah Kamu teh kenapa pada galau gitu? ya tadi Abi Kang Jangan panggil Kang Ih. iya apa tuh Neng, Inces. enggak ada ya Kenapa kamu teh pada galau? Kenapa curhat sok? jadi gini Incos Iya, kenapa tadi sok? teh kan kita teh pengen Jajan. mau jajan terus dipalak Oh, sama dipalak preman. Iya Dipalak sama siapa? preman Sama preman. iya Preman yang di mana? Ih, Yang di oleh pos, apa yang di nih? depan? iya yang di depan Oh, preman yang di depan yang di sana. iya Ya udah besok sama saya samperin ya. dan curah Mau jam berapa disamperin? Mau diapain tuh preman? diapain aja cerah Cindy Iya, nanti saya habisi tuh preman. Ya. iya Ya udah Ti ya. Aku mau mangkal dulu ke depan ya. Salam dulu tuh. dua lah Ini salam dulu apa? Dadah Dede manis. Dadah. ini ya iya apa sorona anjing badot itu badot goblok jadi kali ompok mama ya anjing Mariam anjing itu anjing jam 12 Karena di tayangan kurang ke bunda, kurang balik tilah. aing sama Wah. Ayo, Wak. Yuk. Ngomong